Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Al-Fatihah. Bahar ke-15 nya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisa asyara. Ari bahar anu nomor ke-15. Al-khamisa asyara ari bahar anu nomor ke-15 al-mutaqaribu eta teh bahar mutaqarib. Wa ajzauhu sareng ari pirang-pirang juzanana eta bahar mutaqarib teh fa'ulun eta teh wazan fa'ulun sama marratin kalawan 8 pirang-pirang balikan. Fa'ulun 8 kali. Reste. Walahu sareng eta tetep pikeun itu bahar mutaqarib arudoni ari aya 2 arud. Reste. Ningali dina takriranana. Halaman 17 arud sahihah jeung arud majzuah mahdhufah 2 nya. Terus nanti wasitatu adrubin sareng ari aya non nya wasitatu adrubin jeung ari genep pirang-pirang dorob. Reste. Namanya dorob sahih, dorob maksur, dorob mahdhuf, dorob abtar, terus dorob majzuah mahdhufah. Genep berarti. Tigenapnya laras. Al-ula ari arud anu nomor kahiji. Ari arud nomor kahiji teh sahihatun eta teh anu sahih. Berarti anu sahih. Untuk dikumaha berarti sahih teh nya sahih, sehat gitu. Teu dikumaha, teu dielal, teu dikumaha. Wadrubuha sareng ari pirang-pirang dorobna eta sahih teh arbaatun eta teh 4. Anu arudna saya mah ya 4 dorobna teh. Dorob sahih, dorob maksur, dorob mahdhuf, dorob abtar. 4 nya leres teu. Al awwalu ari nomor kahijina ari dorob nu kahijina tina anu arudna sahihah misluha eta pantarna itu sahihah. Berarti naon arud sahihah dorobna oge sahihah. Saya mah teu dikukumaha nya. Ieu mah lagamna teh jiga lagam tokecang apa teh tokecang. Paulun 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 paulun. Tah kitu nya lagamna teh. Lagam tokecang teh bahar naon mutaqarib. Wa baitu sareng ari betna fa amma tamimun tamimu benu murin fa alfa humul qaumu ruba muyama. Iki tahnya ya tama naon arud sahihah dorob oge dorobna sahih itu kahiji tah. Teruskeun asani berarti nya. Asani ari naon dorob anu nomor kadua maqsurun eta teh anu di qasar, anu di maksur.
Berarti arudna sahihah, dorobna di maksur. Berarti arudna mah tadi kukumaha tanya. Juz akhir tina satar awal arud teh. Tadi kukumaha. Dorobna juz akhir. Juz akhir tina satar kadua. Dorob teh. Di maksur kumaha tadi kosor di maksur. Non hadku sakin sabab khofif wa iskanu harkatihi ngabuang harap sukun tina sabab khofif. Lam sabab lam artinya harkat yang sukun nya. Paulun berarti naon tah? Sabab khofifna lunna tah. Berarti dibuang harap anu sukunna. Paulun tah berarti jadi paulu. Gitunya. Terus wa iskani harkatihi disukunkeun weh. Harkatna harkat akhirna berarti paul. Paul. Jadi kieu meureun kana teh paulun 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 paul gitu benernya. Wa baituhu sareng ari betna wa ya'wi ilanis watin ba isatin wa syu'thin maradi amithlas sa'a gitu tah. Itunya tah. Anu kadua berarti anu arudna sahihah dorobna maksur. Terus asal itu ari dorob anu nomor katilu tatina anu arudna sahihah. Mahdufun eta teh anu di mahduf berarti dorobna di mahduf. Naon harita di mahduf Pak ulun jadi kumaha? Isqatu sabab khofif. Gugurkeun sabab khofif Pak ulun tah sabab khofifna naon? Lun. Berarti digugurkeun jadi pa'u. Beres teu? Hah? Ada teu ayanya jadi anutkeun kana wajah naon? Paul. Paul. Jadi kieu meureun kana teh faulun 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 faul. Terus wa baituhu sareng ari betna wa arwi minasyi'ri syi'ran awisan yuna ba tawassa ba tawassa yunasir ruwatal ladzi qad rawau atilu tanya anu dorobna di mahduf. Ar-rabi'u ari dorob anu nomor ka-opat. Tah, dorob anu ka-opat teh abtaru eta teh anu di abtar. Berarti arudna sahihah teu dikukumaha arudna mah dorobna di abtar. Naon harita abtar? Naon harita abtar? Butter. Di butter, bitrun. Halaman seberapa? Halaman 4. Halaman 4. Biru benernya eta nya. Qat'u di koto ma'al hadaf. Tah di koto heula di koto teh kumaha? Hadfu sakin wa tad majmu wa iskanu maqoblahu. Mana spidolna ieu teh? Spidolna teh. Ya terus spidolna. Berarti paulun ya. Paulun tah di butter. Di abtar. Pertama mah di kumaha heula di koto ngabuang harap sukun tina watad majmu lam sabab khofif aro ala tanya berarti ala teh berarti harokat sukun tatina paulun naon harokat sukun pauna berarti tah pauna nya dibuang nya dibuang watad majmu na wa iskanu maqoblahu
disukunkeun we samemeh jadi kumaha atuh meureun Pak ulun kan dari larasnya ulun jadi kela ari watad majmu teh ala watad alanya panjang tuh ala gitunya nya berarti pau berarti nu dibuang teh nya laras watad majmu mah bikum meureun wah yang asal-asalan atuh eta mah nyambungna ka samemehna lam sabab khofif aro sabab sakil ala eta watad majmu ning nya ala bikumnya sarua bener ala oh benernya bener berarti pau benernya nu dibuangna teh oh kumaha tuh ngabuang harap sukun tina watad majmu oh sanes ngabuang sadayana watad majmu nah harap nu sukun wungkul benernya nanti nu dibuang teh wawuna wungkul jadi pak ulun gitu benernya hah ini jadi pak ulun gitu kan nah tadi koto terus di koto teh di sukunkeun harap samemehna jadi pak jadi pak lun gitunya jadi pak lun terus gitu di kumaha we di hadap teh ngabuang sabab khofif lam sabab khofif lun itu dibuang jadi pak gitu tanya jadi pak jadi kieu meureun kana teh anu arudna soyah dorobna di abtar paulun 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 pa babae tuh sareng ari betna teh kholilai awijan ala ras min darin kholat min sulaima wa min ma ya eta anu arudna sahihah adorobna di abdal teruskeun atanya tuh ari arud nomor kadua taina arudan nomor kadua ye majzu'atun mahdufatun eta teh anu di majzu'ah mahdufa dibuang sajud berarti tak arudna teh paulun ta terakhirna teh dibuang jadi kurtilu nah, terus di mahdufah dihadap nya di mahdufah dihadap antarin tos dihadap mah pak ulun jadi naon dibuang lunna nya dihadap teh di naon tadi teh dibuang sabab khofifna pak ulun tadi buang sabab khofifna lun jadi pak sabab pak mah teh aya teh kana ojan pak ul anu tadi mah nya nah gitu jadi kieu meureun kana teh eta arudna nya eta arudna jadi pau gitu. Dorobna teruskeun non walaha sareng eta tetep pikeun anu arudna majzu'ah mahdufah dorbani ari aya dua dorob ta dorobna aya dua al awalu ari nomor kahijina teh mithluha eta pantarna itu majzu'ah mahdufah berarti oh nih sarkibe ngaos sarkibe nanya sarkibe berarti arudna majzu'ah mahdufah non dorobna di majzu'ah mahdufah deui jadi kieu meureun kana teh ai majzu'ah mahdufah mah sami we jadi pau meureun kitu nya pak jadi kieu mah paulun paulun pau paulun paulun pau pau wabah itu sareng ari betna teh wabah itu sareng ari betna teh amin dim natin ak
farot li Salma bidatil godo gitu beureun. Eta anu arudna majzu'ah shahihah dorobna di majzu' mahdhuf. Majzu' mahdhuf atupan mudzakkar dorobna. Ta'atsani ari dorob anu nomor kadua majzu'un abtaru eta teh anu di majzu' abtar. Berarti di majzu' teh tadi dibuang sajuz. Terus di abtar mentos eta di abtarnya paulun jadi naon? Jadi fa. Jadi kieu meureun kana teh faulun fa'ulun fa. Di fa. Qabaituhu sareng ari betna eta wajan anu bieu ta'ap eta wajan ta'apap walatab ta'is pamayak bayati ka gitu. Resta merentah bahar naon bahar mutakori bahar pakai cang eta mah bahar pakai cang. Asadisa asyara terakhir ya amatkeun. Asadisa asyara ari anu nomor ka-16 teh al mutadariku eta teh bahar mutadarik. Nah, nya bang mutadarik. Nah, terakhir wajauhu sareng ari pirang-pirang juzanana eta bahar mutadarik teh fa'ilun eta wajan fa'ilun. Sama nama rotin kalawan 8 pirang-pirang balikan. Tadi mah fa'ulun ayeuna mah fa'ilun gitu. Walahu sareng eta tetepikeun eta bahar mutadarik teh arudoni ari ngabogaan 2 arud. Aya 2 arud. Wa arba'atu adrubin sareng ari aya 4 pirang-pirang dorob. Aya 2 arud 4 dorob leres teu. Arud tam jeung arud majzu'ah shahihah. Dorobna 4 leres teu. Naon wae dorob tam, dorob majzu mahbun muraffal, terus dorob majzu mudayyal teh namanya. Terus majzu'ah dorob majzu sahih. Terus berarti 4. Al ula ari arud anu nomor kahijina teh tamatun eta teh anu sampurna tadi kukumaha gitu. Jadi fa'ilun nya. Terus wa darbuha sareng ari darabna eta tamah eta anu arudna tamah. Mithluha eta teh pantarna itu tamah. Jadi sami tamah arud tamah dorob tam. Dikira kana teh fa'ilun gitu. Wa baitu sareng ari betna ja'ana eta lapan Ja'ana amirun saliman solihan ba'dama kana min amirin. Eta anu arudna tamah dorobna tam. Terus ke ataniatu ari punten eta aya kembangan aa nya eta aya kembangan udah kumaha ieu teh aya di ditu nanya. Aya di ditu na aya kembangan kieu kumaha ieu tadi dia. Kumaha biasa lah. Jadi kadina kana kemang nih nya. Ataniatu ari naon? Ari arud nomor kadua teh majzu'atun shahihatun eta teh anu di majzu'ah shahihah. Berarti dibuang sajuz unggul meureunnya. Eta arud anu kadua. Wa darbuha sareng ari wa adrubuha sareng ari pirang-pirang dorobna eta majzu'ah shahihah
salah satu eta teh aya 3 anu arudna di maju asohih mah dorob teh aya 3 al awal wari nomor kahijina teh majzuun makhbunun muraffalun eta teh anu di majzu makhbun muraffal aya Kang Habib masih inget teu saya Ranjani Ranjani apa gitu nah dia jadi ke Anjani ya apalnya nah berarti dorobna teh di majzu dibuang sajuz terus di mahbun di khoban fa'ilun jadi kurtilu engkena teh terus di mahbun di khoban nah, di khoban teh di kumaha di khoban teh di ngabuang hadpu harpisani mina juz'i sakinan ngabuang harap anu kadua tina juz anu sukun mustafilun tah eta mustafilun atuh fa'ilun meureunnya fa'ilun tah dibuang berarti naonna alifna jadi fa'ilun tah eta di naon di mahbun terus tinggal muraffal ditarpil mah tarpil tuliskeun kudu teh fa'ilun tah kahiji di naon teh di khoban teh dibuang harap anu sukunna jadi fa'ilun terus di muraffal mah ditarpil di kumaha ziyadatu sabab khafif alama akhiruhu wa tadmajmu ngabuang sabab khafif berarti nambahan naon sabab khafif teh naon harkat yang sukunnya harkat lun lam harkat yang sukun lam sabab khafif tuh kan berarti nambahan harkat yang sukun berarti fa'ilun ditambahan harkat yang sukun jadi kumaha jadi fa'ilun ditambahan harkat yang sukun jadi kumaha jadi fa'ilun tambahan tun benernya fa'ilun tun angku sabab fa'ilun tun moal aya jadi fa'ilatun itu kana wajan fa'ilatun aya fa'ilatun maka fa'ilatun terus teh fa'ilatun jadi kieu meureun kana teh fa'ilun ditakror tanya ditakror arudna fa'ila itu yang tong panjang berarti fa'ilatun wabaitu sareng ari betna teh darusa dabisa rin uman qad kasa hal bala malawani cicing malawani nah. malawani darusa dabisa rin uman qad kasa hal bala malawani nah gitu pa'ilatan tata anu arudna mazu asohiha dorobna mazu makhbun muraffal terus naon asani ari dorob anu kadua tina anu arudna di mazuah sohiha di kumaha anu kadua teh mazuun mudzalun eta teh anu di mazu dibuang sajuz mudzalun tur anu di tadhil
kumaha tah berarti fa'ilun ditadil kumaha tadil teh fa'ilun ditadil teh ziyadatu juz'i sakin alama akhiruhu wa tad majmu nambahan harap anu sukun kana anu akhirna sabab khafid berarti fa'ilun ditambahan tambahan naon teh juz anu sukun karena anu akhirna watad majmu naon watad majmu ilunnya ilun ala watad majmu tambahan juz anu sukun jadi fa ilan nya ditambahan karena anu akhirna rese karena anu akhirna sabab khafid non watad majmu berarti fa'ilun jadi fa'ilan dari tambahan alif dari tambah harap jadi kieu meureun kana teh fa'ilun 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 fa'ilan fa'ilan itu sareng ari betna hadhihi eta lapad hadhihi hadhihi darahum akfarat amzuburu mahat haduhur nah gitu merenya. Terus asalisu ari dorob anu nomor katilu tina anu doro arudna mazu'ah sohihah mitluha eta pantarna itu mazu'ah sohihah berarti dorobna di mazu'ah sohihah deui dibuang sajud terus disohehkeun tadi ku kumaha mun jadi kieu meureun fa'ilun 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 betu saari betna if'ala darihim wabikin wabikian if'ala darihim wabakian baina aqlaliha wadiman itunya eta anu arudna maju asoya dorobna di maju sohe terus naon al-hoban walhobanu sareng ari khoban pihi dina eta bahar naon mutadarik gitu nya hasanun tata anu alus itu sareng ari bet oh jadi di khoban fa'ilun di khoban teh naon tadi ngabuang harap anu kadua tina juz anu sukun fa'ilun ta sadayana wajan eta bahar mutadarik teh dibuang gitu. Harap kadua na fa'ilun jadi fa'ilun jadi fa'ilun eta teh bahar teh kecang teh eta sebenarnya teh bahar teh kecang kuratun toruhat bitawa lijatin fatalak kofaha rojulun tuh nah terus nanti ya kan wal qat'u sareng ari ngakoto fi hasywihi dina hasyuna eta bahar non mutadarik jaizun eta teh anu meunang nah dikoto dina hasyuna naon harita hasyu teh naon harita hasyu entos kan harita hasyu ini halaman 5 ta qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki ta eta anu samemeh arud hasyu teh nya
bisa memeh arud. Berarti fa'ilun berarti haswuna teh naon awal tilu meureunnya. Awal tilu meureunnya. Di kumaha dina haswuna teh? Nu awal tilu dina satar awal, terus nu awal tilu dina satar kadua. Itu teh haswu nya. Palasan nama fa'ilun. Tanu katil nu tilu awal teh di naon di koto. Naon hari tadi koto? Hadfu sakin watad majmu wa iskani ma qablahu ngabuang harap anu sukun tina watad majmu'na. Watad majmu' teh naon? Ala. Berarti fa'ilun berarti ilunna nya. Hah? Di kumaha bieu teh? Dibuang harap anu sukunna. Fa'ilun. Tong kana fa'lun. Fa'ilun jadi dikoto. Dibuang ngabuang harap anu sukun. Jadi fa'ilu bener gitu nya. Fa'ilu. Kumaha ieu teh? Fa'ilun tadi koto dibuang harap anu sukun tina watad majmu teh naon ilun. Berarti fa'ilu terus disukunkeun jadi fa'il. Jadi fa'il. Terus tuh jadi fa'il. Da fa'il mah ku sabab teu aya meureunnya diangkeun kana wajan fa'lun. Kana wajan fa'lun. Fa'il anukeun kana wajan fa'lun sami berarti. Fa'ilun. Kita meureunnya eta mah anu haswuna teh di koto. Nya di kotonya. Wayan. Coba itu sareng ari betna mali malun illa dirhamun. Mali nya benernya. Au burdauna zakal adham. Mali malun illa dirham. Au bardauna zakal adham. Aduh, tos mana kene teh itu ya kene. Pokok ijtama'a jeung nyatana pakumpul itu naon? Naon tadi nu pakumpul teh? Khoban sareng koto nya. Jadi khoban jeung kotona teh pakumpul. Jadi kieu meureun. Tadi khoban teh kan jadi naon? Khoban fa'ilun. Jadi fa'ilun gitu nya. Nah, di koto jadi fa'lun gitu. Ajak pakumpul teh. Jadi kieu meureun fa'lun fa'ilun fa'lun fa'ilun fa'lun fa'ilun fa'lun fa'ilun tuh gitu. Babay itu sareng ari betna teh zumat ibilun lil bay niduha fi ghauratiha ma qad salaku. Alhamdulillah. Khotimatu. Tamat lah nya. Itu tamat atau malah. Ada nambah eta malah.
Tah merentahnya tamat tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tamat nya. Sok atulah baca dia. Pai sewang sok. Allahu a'lam bissawab. Pereman.